Ayeuna loba pisan jelema nu sok ngagibah. Parah pisan ayeuna mah. Stop. Stop. Stop lah. Urang teh sebenarnya bisa nahan. Nahan supaya teu ngomongkeun jelema, tapi sok aya we geuninganan jelema nu sok mancing pi omongeun. Misal, aya jelema nu mawa motor knalpotna digeber-geber kan gandeng. Terus sarap ceuli teh menyebabkan otak memerintahkan sungut untuk ngabangus atau ngomongkeun. Pidosaheun we. Coba da mun eta jelema mawa motorna teh nya biasa aja gitu. Da urang ge moal ngomongkeun meureun. Tapi urang ge pernah sih ngagerungkeun motornya. Hareupeun jelema pisan. Ngan eta teu kahaja, urang teh niat naik ngoperkeun kana gigi 3, tapi kalah kana hiji. Kumaraneh bayangkeun coba. Keur tarikna 2 nya dioper ka hiji. Pokona mah harita kaayaan urang teh reuwas jeung sieun digogogan batur lah, sieun rantai pegat lah, ya segala we karasa. Terus selain salah ngoper gigi, urang ge harita pernah, maksudna teh urang kan erek nyapa jelema kitu nya. Tapi urang mencet klaksonna teh lila teuing kok anjing. Pernah tuh. Jadi nu niat narek nyapa kalah ngareurewas. Jadi pamikiran tah. Anjakal kitu ngelaksonan padahal mah pura-pura teu kadeuleu we. Padahal mah tinggal tet mencet saeutik, tapi urang mah sok labas wae mencet klakson. Komo mun keur panik mah niat narek mencet klakson tapi kalah mencet starter, pernah tuh? Kececes suarana teh kitu tah. Jadi ayeuna mah urang jarang mencet klakson teh. Trauma. Benci aing ka klakson. Geus lah pohokeun masalah klakson mah nya ayeuna urang wang ngalanjutkeun topik utama urang nyaeta gibah atau ngomongkeun batur. Gibah mah teu ngenal tempat, teu ngenal waktu. Contohna mun keur nongkrong ya, terus aya hiji jelema anu balik ti heula tina tongkrongan, eta jelema geus pasti da digibah. Di tongkrongan mah salah saeutik diomongkeun men. Aslina euy. Jadi engke mah mun balik di tongkrongan tong langsung balik ka imah tah. Tapi nyumput heula terus dengekeun. Apakah si ari itu ngomongkeun maneh? Jeung aneh nama sok aya we geuning anu diomongkeunna teh. Da memang kitu di tongkrongan mah salah saeutik diomongkeun pasti. Terus di tongkrongan mah yeuh, udud ge aya tata carana euy. Hati-hati tah. Mun udud usahakeun bungkusna golerkeun we tong nepi ka diasupkeun deui kana pesak. Lamun diasupkeun deui nya beak digibah ku barudak. Parah di tongkrongan mah, bungkus sampurna mil si jarcok. Leuheung sampurna, palebah nu bungkusna Magnum terus isina teh jarcok deui. Ku Magnum hungkul ge geus hina ditambah jarcok. Terus aya fakta cenah jelema nu paling sering diomongkeun nyaeta jelema nu beungeutna goreng patut. Karena jelema goreng patut mah ku cicing jeung ku ayana hungkul ge geus pasti diomongkeun terus dibuli we. Mun jadi jelema ramah disebutna so akrab, terus mun jadi jelema judes pasti disebutna kata cenah sieu mah beungeut butut judes deh. Pasti kitu dah diomongkeunna teh. Jadi kakanda teh bingung gitu, kieu salah, kitu salah, kudu kumaha tah. Terus urang ngawanti-wanti ya ka jelema nu beungeutna hideung mendingan tong loba aced lah. Karena jelema hideung itu mengundang mengundang pibulieun. Jelema hideung mah ku nyengirna hungkul ge geus pasti dibuli cenah kete beungeut hideung huntu bodas. Kunaon sih emang nu beungeutna hideung huntuna kudu hideung nya henteu oge atuh bangsat. Ciklah rada dieureunana atuh nyieun dosa teh tong sok mamayu teuing. Ngagibah, ngabuli, mitnah, minimal tong remen teuing atuh. Terus ayeuna urang coang pindah ka masalah sosial media. Ayeuna mah sosmed geus menjalar ka ibu-ibu, bapak-bapak, nini-nini, aki-aki. Rarempong. Komo na Facebook mah aing rujit ari geus nempo grup kumpulan janda, kumpulan TKI. Grupna mah teu masalah. Ngan eta postinganna aya bapak-bapak kumisan upload foto. Captionna teh temenin aku malam ini cenah. Ku paredena eta posting foto. Leuheung mun beungeutna karasep gareulis mah minimal di make up lah tuh da ieu mah beungeut geus jari ka kulu buwi anjing pede we upload. Teu mararantes euy.
Rujit mah ari geus malam Jumatnya, urang pernah nempo na FB postingan salaki jeung pamajikan aya sekitar pokona mah 1 2 3 4 5 foto lah anu poseuna teh setengah bugil. Urang terus nempo sehingga jiwa-jiwa si motok urang teh bangkit gitu. Terus aing ngomen we na postinganna, bagi link videonya dong gan, cek aing teh da kalah dicarekan aing. Geus lah sakitu we, terima kasih anu geus datang ka dieu nya supaya engke urang